Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahormat ka Bapak Ibu guru anu parantos mimbing urang sadaya sareng ka dulur-dulur rerencangan sakelas anu kusimkuring dipi kahormat. Dina waktos anu mulya ieu simkuring bade nyanggakeun hiji biantara ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan hirup. Ieu teh hal anu basajan tapi kacida pentingna keur kahirupan urang ayeuna sareng kahareupna. Rerencangan sadayana, urang sadaya pasti sadar yen lingkungan teh mangrupakeun tempat di mana urang hirup unggal dinten. Di lingkungan urang sakola, lingkungan rumah, nepi ka lingkungan masyarakat sadayana merlukeun perhatian jeung perawatan anu serius. Dinten ayeuna loba masalah lingkungan anu muncul. Salah sahiji anu paling sering urang tingali nyaeta runtah plastik. Runtah plastik teh teu gampang lebur, tiasa ngotoran cai taneuh sareng ngahambat saluran-saluran di lingkungan urang. Upami teu diurus, ieu bakal nyababkeun banjir, bau teu merenah, oge nyababkeun lingkungan janten teu sehat. Salajengna, urang oge minang ningali tangkal-tangkal anu ditebang sacara teu tanggung jawab, padahal tangkal teh boga fungsi pikeun nyaring hawa, masihan oksigen, jeung ngajaga kasaimbangan alam. Upami tangkai terus-terus ditebang, bisa timbul longsor, hawa jadi panas, sareng ekosistem jadi rusak. Kusabab eta, urang salaku generasi ngora kudu leuwih paduli kana lingkungan. Miara lingkungan teh teu kudu dimimitian ku hal gede. Hal anu leutik oge penting pisan lamun dilakukeun sacara rutin. Contona, nu kahiji micet runtah dina tempatna teu asal-asalan. Nu kadua, misahkeun runtah organik jeung anorganik supaya gampang diolah deui. Nu katilu, ngurangan pamakean plastik sapertos make botol minum sorangan atanapi kantong ramah lingkungan. Nu kaopat, ngiring bersih-bersih sakola sandajan ngan ukur nyapuan kelas atawa ngabantuan membersih halaman. Nu kalima, nanam tangkal atanapi ngurus tanaman di imah atanapi sakola. Lamun kabiasaan ieu dilakukeun ku sadaya, lingkungan urang bakal jadi langkung bersih, asri, jeung nyaman. Urang oge bakal langkung sehat, pikiran teu gampang stres, sarta suasana sakola bakal leuwih damai. Rerencangan sadayana ngajaga lingkungan teh lain ngan tanggung jawab pamarentah, tapi tanggung jawab urang sadayana. Urang teh generasi anu bakal neraskeun kahirupan di bumi ieu. Upami ti ayeuna urang geus biasa miara lingkungan, mangka kahareup urang bakal boga lingkungan anu sehat pikeun barudak jeung incu-incu urang engke. Sakitu biantara anu tiasa simkuring sampaikeun, mugia ieu tiasa janten pangeling-eling pikeun urang sadayana yen lingkungan teh peryogi urang jaga, urang rawat, sareng urang hormati. Mimitian ti diri sorangan, mimitian ti haleutik, sareng mimitian ti ayeuna. Hatur nuhun kana perhatian sareng kasabaran anu parantos dipasihkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.